Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun, hayu urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kusabab nikmat sareng hidayahna nu dipasihan ka urang sadaya. Oge teu hilap shalawat sareng salam hayu urang lusurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Bapak sareng ibu guru anu dipika hormat, sareng rerencangan anu dipika cinta. Dina waktos ieu, abdi Khalifah Diani Syam di kelas 11 IPA 2 bade ngadugikeun diantara ngeunaan ngajaga kesehatan salami masa pandemi. Akhir-akhir ieu teh urang nuju nyang hareupan hiji virus anu namina virus corona. Eta virus teh kaasup kana virus berbahaya kusabab nyerang sistem pernapasan. Hampir kabeh nagara di dunia atos kena dampak eta virus. Seueur jelema nu maot kusabab eta panyakit. Tapi aya sababaraha usaha anu tiasa ku urang laksanakeun pikeun nyegah eta panyakit. Diantawisna ngajaga jarak, nganggo masker upami kaluar bumi, rajin ngumbah leungeun, sareng anu paling penting nyaeta ngajaga kesehatan. Sakumaha urang sadayana terang yen eta ngajaga kesehatan teh penting pisan. Kusabab upami sistem kekebalan tubuh urang sae, urang teh moal gampang kaserang penyakit. Ngajaga kesehatan teh tiasa dimimitian ti diri sorangan. Kesehatan urang tergantung kana pola hidup urang sapopoe. Aya sababaraha pola hidup sehat anu kudu diperhatikeun ku urang sadaya. Diantawisna pola makan, olahraga, sareng istirahat. Nu pertama nyaeta pola makan. Pola makan anu sae teh nyaeta anu ngaemam tuangan anu bergizi sareng saimbang. Kanggo ngawujudkeun tubuh anu sehat, urang kudu ngaemam tuangan anu sehat sareng bergizi. Contohna sayur, buah-buahan, daging, sareng susu. Oge teu hilap urang kudu minum cai bodas minimal 2 liter sapoe. Nu kadua nyaeta olahraga. Sanaos urang keur di masa pandemi sapertos kieu, urang teh kudu tetep ngalaksanakeun olahraga secara rutin. Seueur olahraga anu tiasa kurang laksanakeun salami di bumi bae. Teu kudu di lapangan ge wios. Di bumi ge bisa olahraga. Kumargi pentingna urang ngalaksanakeun olahraga secara rutin teh pedah seueur manfaatna kanggo urang sadaya. Nu terakhir nyaeta istirahat nu cukup. Urang kudu istirahat santeuna 8 jam sapoe guna mulihkeun awak saantos kegiatan. Ngajaga kabersihan oge teu eleh pentingna. Ngajaga kabersihan diri sareng ngajaga kabersihan lingkungan. Penting pisan kanggo urang sadaya di masa sapertos kieu ngajaga kabersihan sareng ngajaga kesehatan. Hayu urang sami-sami ngadoa supaya ieu pandemi teh tereh anggeus margi urang bisa ngalaksanakeun kegiatan sapertos biasa deui. Ku kituna sakitu bae anu dipihatur ku sim kuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Mugi-mugi aya manfaatna khususna kanggo abdi, umumna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.